kuring asa bunga pisan lempang mapai jalan kenang anyar ngomean sanajan hirup di desa jauh ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa tepang deui sareng sim kuring Mang Rahmat tina pidangan dongeng Sunda, dongeng pangalaman. Kumaha daramang pamirsa sadayana? Mudah-mudahan harapan sim kuring pamirsa sadayana salamina ya dina ginanjar kawilujengan dinu rahayu berkah salamet sehat salamina nya. Pamirsa dina dongeng pangalaman Mang Rahmat dina edisi ayeuna sejak minton ke dongeng pangalaman nyata hiji pengalaman sim kuring kapungkur dina waktu sarita teh nuju sakola nya di madrasah sanawiyah. Sim kuring emut harita teh kantosnya. Sim kuring teh hilap deui aya priyogi naon namanya, tapi dina dinten eta sim kuring kadu rencana nalika tos wangsul di sekolah sim kuring teh bade aya kepriyogian ke pasar Banjaran bade balanya tah di sekolah teh sim kuring teh wangsul ka bumi karasa narita sim kuring linggih sareng raka di Pasir Landu nya di Desa Karsari. Tah tos ugi ka bumi gentos raksukan leos resim kuring teh angkatnya diperkirakan nya bilih tetepat waktu sapunten nya harita dugi ka Banjaran di Pasir Landu sim kuring mapah nya mapah dugi ka Cikalong Johar di ka ojek pangkalan ojek jadinya sim kuring naik mobil dina waktu sarita mah teh aya angkot koneng masih istilahna teh pickup. Nah gini nya mobil pickup angkot teh kuring asa bunga pisan megat mobil lempang mapai kalacat hanyat gek calik sim kuring anyar ngomean jongjon rek kitu tah nya dugi weh ka Banjaran ka terminal Banjaran sim kuring teh lungsur di terminal mobil dilebetkeun ka terminalnya terus belok deui kan mobil mah ka jalan sim kuring lungsur terus ngodok pesak lancingan nyanak atos kalo mayar ongkos bayar. Nah eta mah aya halanu luar biasa aya kajantenan anu luar biasa pamirsa dina waktu sarita kumaha cenah Mang Rahmat ieu barang sim kuring ngodok kana pesak lancingan kenca katuhu terus ngodok pesak dina jaket eta kodok keket pesak anu katuh kodok nu kenca terus sim kuring kuda kodok deui leng teh pamirsa sim kuring ngadadak ngahuleng ngaraga menang kunaon cenah Mang Rahmat eta hal teh make jeung bisa kajadian pamirsa kersaning Gusti nya takdir teu bisa dipungkir kadar teu tiasa disinglah kajantenan sim kuring teu tiasa dihinarkeun artos nu sim kuring dikodok kanggo balanya teh ternyata pamirsa teu aya sim kuring bingung tah nah artos teu aya teng emutan teh nya manteng tarik ngemutan nah kunaon teu aya ai awal harita mah emutan teh oh bawa dina mobil nya ragrag gitu. Nah ragrag wah mun ragrag lapur atanapi ical tapi kumaha ieu teh tapi harita ge aya emutan mah atanapi ka kantun
tapi asa piraku make jeung kakantun sebab paraosan harita terus dilebatkeun kana pesak. Kumaha tuh salajengna ieu carios pamirsa sadayana sim kuring dina waktu sarita mah nya kesimpulan mah bingung we. Keun we masalah teu balanja mah teu cios balanja mah nya eta teh biasa teu sawios. Tapi aya hiji masalah anu ngadadak sumping kana emutan sim kuring naon? Teu aya deui iwati sim kuring ngalaman harita kabingungan anu luar biasa. Nu janten bingung teh nya eta. Kumaha carana sim kuring wangsul? Nyata ti Banjaran. Allahumma sayyiban nafian. Biasa kalau sana ira nuju usum hujan dia sim kuring ada mau video. Kurang telaskeun pamirsa. Ti tabuh 2 sim kuring dugi ka asar masih can aya solusi bingung. Eta ge kantos ka emot wah cing teh tos we ngiring ka supir nyuhunkeun tulung bade nyarioskeun masalah nu terjadi. Kondisina teras sim kuring bade sasadu we yen bade ngiring di ka Cikalong mung moal mayar. Tapi sim kuring bingung margi supir teh nu kenal dina waktu sarita. Beres asar sumping di jam 5 can aya keneh solusi pembolongan sim kuring cicing di terminal gitu ngahuleng. Dugi ka jam setengah genep. Dugi jam genep. Bingung sim kuring tetep. Kumaha carana sim kuring biasa wangsul ka bumi. Tah, pamirsa sadayana. Dina nuju kaayaan kitu. Kondisi kitu sim kuring nuju dirungrung ku kabingung. Teu aya bongbolongan kanggo sim kuring sangkan sim kuring tiasa wangsul ka bumi. Dikeresakeun Allah Subhanahu wa taala maparinan hiji musibah hiji cocobi ka sim kuring ternyata sapaket sareng solusina. Kumaha cenah mangarap mah kieu pamirsa sadaya. Waktu tos poek di pasar di Banjaran harita sim kuring malahan istilahna tos adzan magrib lah kitu. Sim kuring neuteup ka palih kuetan di terminal we. Di dinya sim kuring ningal aya anu nuju mapah ka arah kapal lebah terminal Banjaran. Disidik-sidik ku sim kuring. Si horeng si mana horeng eta anu nuju mapah teh. 2 jalmi, nu hiji istri nu hiji pamaget. Pastos rada cakep mah. Breh si horeng. Anjeunna duaan eta teh sanes sasaha. Tapi anjeunna nyata guru sim kuring dina waktu sarita nyaeta Payanto. Payanto teh guru komputer sim kuring. Salam ka Payanto. Mugia Pak Yulianto ininya Pak Yulianto nyai disebutna sok Payanto gitu sim kuring. Mudah-mudahan Payanto sakulawargi salamina aya dina kasehatan. Insyaallah sanes waktu surang tepangnya ieu tos lami teh tepang. Urang teraskeun pamirsa sadayana. Sim kuring akhirna mah maksakeun hiji tekad. Ikhtiar ieu mah. Sim kuring rek nyamperkeun guru sim kuring Pak Yulianto. Teras sim kuring bade ngedalkeun atau napi ngaduikeun permasalahan nu kaalaman, nu karandapan. Teras sim kuring rek muntang saraya, rek nyungkeun tulung teh naon? Sim kuring judulna mah rek lamut artos kanggo ongkos, sanes waktos digentos. Pas penak langsung ku sim kuring assalamualaikum. Anjeunna ngawalon waalaikumsalam teras sim kuring sasalaman. Tas kitu langsung we to the point. Sim kuring nguningakeun masalah anu kaalaman, teras akhirna mah nya cenah hayu ayeuna sareng sim kuring. Da anjeunna ge sami lungsur di ojek johar. Tah sim kuring ongkos mobil dina ongkos sarita dibayar ku anjeunna. Aduh, atur nuhun ya. Pun guru Pak Yulianto sim kuring emut kana bantosan Bapak salira dina ongkos sarita. Sim kuring moal hilap insyaallah. Atur nuhun. Sim kuring mung tiasa istilahna ngucapkeun doa
Jazakallah khairan katsira. Mudah-mudahan anu dipastosikan ka simkuring sing digentos ku Allah ku anu langkung ageng. Tah pemirsa dugi ka ojek Johar mah plong we simkuring teh ngemplong kumaha cenah ti ojek Johar simkuring hilap eta mah. Jadi punten simkuring hilap eta teh. Nah simkuring nah kana ojek atawa nepi simkuring monok di saha punten kumargi simkuring hilap nu emut teh pokona eta kajantenan janten sa ti tabu 2 dugi ka magrib simkuring di Banyaran kumargi bingung kanggo ongkos wangsul. Pamungkas tina ieu carita simkuring dugi ye ka bumi. Simkuring saur paripasta pawayangan ngajenghok ngakulang ngaraga meneng tuluy disambung ku kabunga nya saur padalang mah bingah amar watasuta bingah ka giri-giri. Nah cenah mangahmat kumaha ieu pamirsa barang simkuring dugi ka bumi tara simkuring langsung lebet ka kamar pas ditinggal teh ternyata si Artos anu tadi bade dicana ka Banyaran kaum balanya teh si Horeng sanan kitu da ditilapkeun kitu nya ngagulung si Horeng teh aya dina luhur kasur. Aduh pamirsa sadayana panginten sakitu pintonan dongeng Sunda garapan simkuring Mang Rahmat edisi ayeuna dongeng dina versi pangalaman simkuring. Ieu mah teu sejam maksad naon ieu mah etang-etang dokumentasi we simkuring pamirsa sareng etang-etang diajar ngadongeng. Hatur nuhun kanu tos nonton, hatur nuhun kanu tos like, share sareng subscribe. Para warisa dayana eta teh janten dorongan motivasi support kaum simkuring kanggo ikhtiar ngadamel konten-konten anu langkung sae langkung seueur sareng udah minimal ngahibur. Sakitu pakinten insyaallah tepang di dina video-video dongeng Mang Rahmat dina episode salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.